Sampurasun barudak sadaya tepang deui sareng Nini Oce dina acara Caki Carita Kitab Suci. Barudak ayeuna urang bade ngupingkeun dongeng si Dadan. Hayu urang kupingkeun. Kieu nya si Dadan teh ngewa ka Ibu Ramana. Kunaon? Oh, pedah Ibu Ramana percaya ka Gusti Isa Almasih. Kunaon sih Bapak jeung Ibu teh make percaya ka Gusti Isa Almasih? Kapan karuhun urang oge teu percaya ka Gusti Isa Almasih teh? Aduh si Dadan ambek kacida. Enjingna enjing pisan. Masih keneh poek. Dadan kabur ti imahna. Dadan indit ka kota. Erek cicing sorangan. Embung jeung emak jeung bapak deui. Embung ka ibu jeung bapak deui. Geuleuh geus percaya ka Isa Almasih. Di kota si Dadan teh barudak bingung. Teu boga duit, jaba lapar, jaba halap-hap, hayang nginum, hayang dahar. Teu boga duit, rek ka mana nya? Arek menta wae kitu, geus rek menta, tapi teu aya nu mere. Aduh, si Dadan teh sedih. Jaba lapar, jaba keheul, jaba capek, jaba hayang nginum. Si Dadan teh geus peuting tah. Balik we deui mending ge balik deui lah. Dadan balik ka imah, rek balik ka imah teh. Di jalan kudu ngaliwatan leuweung. Aduh, mangkaning poek, kumaha nya ieu teh? Si Dadan teh terus napa? Balik teh di tengah jalan, di tengah leuweung aya sora ngagrem. Awas mau. Aduh siun. Si Dadan kasieunan. Tapi sora teh kalaka beuki tarik. Kawas mau ngagaung kitu. Aduh si Dadan lumpat. Sora kalakah beuki tarik. Si Dadan bakat ku sieun. Cek si Dadan teh. Gusti tulungan abdi. Tapi teu aya nanaon sora kalakah terus nutur si Dadan bari lumpat si Dadan teh. Terus si Dadan ngagero deui. Gusti Yesus, Gusti Isa Almasih, tulungan abdi. Dadak sakala sora anu aneh tadi anu sora maung teh teu aya deui, jep jempling. Si Dadan tenang. Terus bae si Dadan teh balik ka imahna. Si Dadan inget kana omongan indungna, yen Gusti Allah teh roh Gusti nyarengan ka sing saha anu percaya ka mantena. Si Dadan percaya ka Gusti Isa Almasih. Jadi si Dadan disarengan ku roh Gusti Allah. Itu barudak carita si Dadan. Urang tepang deui dina Caki Carita Kitab Suci salajengna. Gusti Yesus ngaberkahan.